Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamiarsa wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Maung Kajajaden. Ayeuna bagian anu ka-7 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Arman Arim. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Laina naon? Mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga urang lajengkeun deui ieu dongeng Maung Kajajaden bagian ka-7. Kumaha salajengna sor cikopina, par samakna, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Para wargi sadayana pikeun nuntaskeun wasiat tinu jadi bapana. Saenggeus mandi di 7 talaga harita mandri mangkat ka Gunung Cakrabuana. Didinya manehanana tirakat diuksila mendeko dina hiji deklokan katempo sabagian awak mandri dikubur ku taneuh pasir campur batu laletik di Gunung Cakrabuana. Dina petingan panungtung eta pas malam Jumat Kaliwon kayaan langit anu mayungan di Gunung Cakrabuana katutup ku pepadut hideung. Angin nebak tarik sorana meuni seah ngaguru. Mega hideung pating garumpluk ngawujud jiga buta hejo anu siap ngarekeb anu mencerongkeun ka mandri anu keur nguburkeun awakna. Nya harita mandri beunta. Nalika mandri beunta gaur kadenge aya sora Maung ngagaur ti kajauhan. Barang repe sora Maung torela berasa jenger di langit
katempo meningat burinyai aya gelap anu nyamber sorana meningat jeleger tarik telila cur teh hujan meningat gebret teu jauh beda sapertikeun cai anu dicicikeun ti langit. Pas cur hujan kadenge sora mau ngagaur deui. Tapi sora mau ngagaur anu ayeuna mah dibarengan ku sora anu handaruan nepi kakayaan di sakuliah eta tempat karasa ingeung jiga aya lini. Lapat-lapat di palabahnu poek pucung hul katenjo ku mandri aya maung lodaya meni badag meh segede anak munding keur leumpang nuju ka tempat manehna ngubur awak. Reup harita mandri meuremkeun panonna pikiranana dipusatkeun deui. Maung lodaya harita ngalengkah maju beuki ngadeukeutan ka pelabah dirina. Saenggeus gog eta maung aya di hareupeun mandri henteu ngaraoe komo ngarekeb mah. Tapi eta maung teh ngadon ngaletakan kana beungeut mandri. Mandri teu usik teu malih. Diantepkeun we eta maung cina ngaletakan beungeutna. Manehna geus kagok ngicin rasa kasieun jeung karempan. Tulila gaur maung anu aya di hareupeunna teh ngagaur menitari. Bareng jeung eta berasa burinyai maung anu tadi aya di hareupeun mandri ngadadak kerubah jadi sinar. Laju eta sinar asup kana waruga mandri ngakibatkeun waruga mandri jadi ngageter hebat. Harita awak mandri ngagibrik tarik jiga anu kabulusan. Sakujur awakna karasa nyeri satulang sandi. Urat-uratna meuni natrat jelas meuni raranteng. Karasana dina awakna aya panas anu ngaheap. Malahan beungeutna ge katempo jadi kereng pikasieun. Laun lambat laun tina beungeut anu kereng ngadadak wus. Beungeut mandri robah teu jauh beda seperti beungeut maung lodaya. Tapi teu lila pes. Beungeut mandri balik deui kana beungeut asalna. Dina waktu eta kulahek mandri ngulahek kapiuhan teu inget di bumi alam. Tapi sanggeus sabaraha lila kulisik mandri ngulisik bari kadenge mandri humaragung. Tapi sora humaragungna sakapeung kadenge sora maung anu gagauran. Sorana ngaweuhan abong keur aya di Gunung Cakrabuana. Bumi alam nalika mandri humaragung ngaluarkeun sora gaur maung jiga anu eundeur deui. Kilat pating torelap pating nyalamberan. Mega hideung anu pating garayot harita jadi nyingrai. Kulahek mandri ngulahek deui kapiuhan teu inget di bumi alam pikeun kadua kalina. Nalika mandri kapiuhan anu kadua kalina
jep, kayaan di Gunung Cakrabuana jadi sepi jempling. Kayaan peuting harita beuki nyedek ka Janari. Hileuwirna angin gunung anu nyelecep tiis ngahudangkeun Mandri anu keur kapiuhan. Nyah, Mandri mukakeun panonna. Nalika panon dibentakeun sing horeng, kayaan alam geus caang. Harita geus isu, atureup Mandri meuremkeun panonna. Sinar panon poe karasana serab kana panon. Mandri harita nyobaan musik-musikeun awakna. Sanggeus diusik-usikeun, harita Mandri maksakeun maneh hanjat tina liang anu digali pikeun ngubur awakna. Karasa awakna leuleus leuseuh, beuteungna katempo kentel. Mandri harita ngadon cicing ngajanteng. Nalika keur cicing kitu, rarasaan teh dina dirina ai anu nyarita, tapi sorana teu jelas kadenge. Eta carita anu kaluar tina dirina mangrupakeun pituah papatah pikeun laju kahirupan manehanana. Mandri atuh nurutkeun naon anu dicaritakeun ku sora anu kaluar tina dirina. Harita sapasang leungeun Mandri diteundeun hareupeun dada, dampaleungeunna patarema, reup panonna dipeureumkeun. Tuluy Mandri narik napas meuni jero naker, narik napas tina irung dikaluarkeun tina bahang. Teu kungsi lila, set Mandri ngarasakeun awakna jadi karasa jag-jag, malahan tanagana asa jadi tambah rongkah. Nya Mandri beunta kalawana launan, eta tanaga nu tadi geus kaluar teh asa beuki nambahan-nambahan. Tapi teu lila kurubuk beuteungna ku kurubukan, tapi gancang Mandri ngaluarkeun deui tanaga. Nalika ngaluarkeun tanaga, rasa lapar jeung halab-hab ngadadak leungit. Karasa sakujur awak Mandri asa hararampang. Laju Mandri ngalengkah leumpang. Nalika leumpang manehna meuni karasa hampang naker. Mandri ngajaran leumpang beuki gancangkeun. Laju lulumpatan nurugtug di luhur ka handap. Lengkah sukuna bener hampang, teu jauh beda seperti lumpatna hiji maung anu keur ngudag mangsa, gancang nakeranan. Ayeuna aing kudu nyeun balitungan jeung si Juragan Gatra. Katut kadua balad-baladna. Kitu geurentes Mandri bari tuluy lumpat. Getihna karasa ngagolak deui lamun masih ingat kana binasan jadi bapana, jeung ingat kana pangalaman dirina anu pernah dikebruskeun ku anak buahna Juragan Gatra. Masih kabayang tatu-tatu anu minuhan awak bapana, eta anu ngajadikeun nafsu tuluy ngagubudag dina hate Mandri. Para wargi sadayana sedengkeun di tempat sejen nu aya di handapeun Gunung Cakrabuana
katempo loba jalma anu keur pak-pikpak di garawe. Tetela eta jalma teh geuning rombongan anu keur nyieun film keur saruting di eta handap Gunung Cakrabuana. Sabenerna eta jalma rombongan teh geus hampir 2 poe ngalakukeun syuting di eta tempat. Katempo sebagian jalma keur ngawarangkong jika keur ngabadamikeun masalah syuting. Di antarana aya hiji wanoja geulis jeung saurang pamuda kasep bari katempo awakna meuni gagah. Eta wanoja jeung jajakat teh mangrupakeun pameran utama dina eta film. Eta 2 jelema merupakan bintang film anu geus tenar di daya. Saurang lalaki tengah tubuh anu harita keur nyarita mere arahan kadua urang jalma nonoman eta. Eta lalaki tengah tubuh nu keur carita teh sutradara film meureun anu keur mere arahan. Waktu awewe eta nu katelahna mesa maehna ngadengekeun kana naon anu ditepikeun ku sutradara. Tapi nalika keur anteng-anteng ngabandungan sakolepat katempo aya jalma anu keur lumpat. Bari lumpatna lengkahna panjang teu jauh beda sapertikeun maung. Atuh mesa nepi ka moloho. Manehna teu percaya kana eta dedeuleuhan. Itu lihat. Cek mesa ujug-ujug ngagorogo. Atuh 2 urang jalma nu aya di gigireunana kabeh pating lareret. Nalika ret nempo akur nu duaan oge pating caroloho. Edan eta jawara Gunung Cakrabuana meureun, ceuk si lalaki anu kasep teh anu katelahna Diki Sinduka selaku lawan main syuting Nyimesa. Nalika eta Diki nempo kana lumpatna eta pemuda, hatena jadi ngarasa leutik. Manehna asa karasa kasaingan sabab manehna salaku bintang film dina bintang film kolosal henteu seperti kitu. Dina film manehna osok jadi aktor anu teu bisa dielehkeun jeung mangrupakeun aktor anu sakti mandraguna. Tapi waktu ieu mah maena kudu ngaku yen dirina lain jawara tapi ngan ukur saurang aktor anu jadi pamain film. Lain jalma sakti seperti dina film-film. Manehna bisa ngalakukeun gerakan-gerakan salto di luhur jeung ujlang-ajlang anu jarauh di antara hiji tangkal kana kasejen. Tapi eta kabeh ngan ukur syuting dibantu ku tali. Diki waktu ieu nempo sorangan kumaha aya jalma anu lumpatna teu jauh beda sapertikeun maung, kadang ngacorelat jiga ngapung teu napak kana lemah. Edan teu mungkin lamun eta ngan ukur trik teu mungkin euy, lain sulap lain. Manehna pasti jawara euy,
jawara ti Cakrabuana, cek Diki mainana ngarasa heran. Ya luar biasa. Henteu sulit-sulit teuing nyeun tipuan ieu mah yeuh. Katempo nama eta manusia teh keur nuju ka belah dieu euy, ceuk sutradara. Anu sejenna oge jadi ngiluna rempuk kanu keur jejorelatan. Diki, Mesa jeung sutradara jadi silih reret sakadapan mah. Tuluy ret deui ningali ka pamuda anu keur turun ti luhur ka handap. Kaparangan pisan ya, kaparangan, cek sutradara. Atuh ret Diki ngareret, jadikeun pamain wae atuh Pak, cek Diki ngusulkeun. Eta sutradara unggut-unggutan. Eta jalma tengah tubuh teh jiga nama boga pikiran nalika nempo jalma anu kejujurlatan eta manehna jadi aya pikiran anu alus. Sedengkeun Mandri anu keur ditarampokeunana manehna teu ieu sadar lamun dirina keur jadi pusat perhatian kru film. Mandri masih keneh keur nyoba-nyoba kana pangenteng badan. Manehna sorangan masih penasaran kana parobahan nu aya dina diri. Ngadadak harita awakna beuki ngahampangan tuluy. Tapi gancang manehna sadar kana perubahan nu aya dina diri eta. Eta teh mangrupakeun hasil tina tirakatna salila 7 peuting ngalaksanakeun wasiat tinu jadi bapana. Sedengkeun Mesa jeung Diki harita masih merhatikeun ka Mandri ti kajauhan. Nya kitu deui sutradara oge akur merhatikeun. Mahana mah nepi ka teu ngicep-ngicep. Manehna sadar hasil karya manehanana syuting cantang tu saalus eta. Nalika Mandri beuki deukeut eta para kru film tetep masih merhatikeun. Pas gog Mandri nepi ka palebah dinya gebeg mahena kaget nalika sadar yen dirina teh keur diperhatikeun ku jalma-jalma anu sama sakali teu dipikawanoh ku dirina. Reg harita Mandri ngeureunkeun lengkahna. Gancang manehna muterkeun paneteupna. Bari hatena ngagarentes, ieu saya buah-buah ieu begal jiga nama ieu anu rek nyegat diri aing. Kitu gerentes hate Mandri. Harita Mandri cicing di tempat kira-kira jarak sabaraha deupa ka tempat kru film anu keur mencerong ka dirina. Panona beuki di polototkeun teu jauh beda seperti morotot maung. Kalawan teu boga rasa sieun saeutik oge, harita Mandri ngalengkah maju ngadeuketan. Manehna bener-bener boga kayakinan dina diri anu luhur. Sanggeus manehanana tirakat karasa dina dirina asa aya anu nambahan. Paneuteuk panona seukeut alabatan mata maung. Ayeuna Mandri beuki deukeut ka kru film kurang leuwih jarakna kana 3 deupaan. Sedangkan kru film tetep masih kene merhatikeun bari dina hatena pada ngaruci. Sedangkan Mesa awewe anu jadi bintang dina film eta
manehna nalika ngareret netep seukeut kana beungeut Mandri jadi hatena ngageleter. Tetela lalaki anu tadi jujurelatan ngajadikeun hatena ngageleter jeung langsung we hatena kabengbat. Sabab manehna karak sadar tetela eta jajakat teh kasep oge. Kasep nama nyelehkeun Diki. Ieu mah kasepna kasep asli lain populasan. Kitu eceuk Mesa. Sedengkeun Diki harita manehna ngarasa kasima oge ningali deregan Mandri nu kitu gagahna. Kawanina bener-bener leungit. Manehna teu ngarasa jadi bintang film anu geus masyhur. Ayeuna manehna ngarasa keur muji jeung kataji ku hiji jawara anu luar biasa kasaksian ku dirina. Manehna lir ibarat anu lalajo kana film. Aduh para wargi, ieu dongeng maung kajadian teh moal tiasa dilajengkeun margi kena strike copyright pamirsa. Keun insyaallah urang gentos deui ku dongeng anu sanesna deui. Hapunten pisan. Mangga.